Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak daramang. Alhamdulillah dinten ieu urang tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Nah, materi dina poe ieu aya bre ngarugikeun pangajaran anu enggal nyaeta pangajaran genep. Nah, pangajaran genep ieu temana nyaeta cinta lemah cai. Tanapi cinta tanah air. Nah, hayu urang simak materi ieu di awal dugi ka akhir. Nah, materi anu ku aya bari dugikeun nyaeta ngarageupkeun sajak. Ya. Perhatikan sajak ya, silahkan Ananda perhatikan baik-baik ya. Sajak teh naon artina, apa itu sajak? Yuk kita mulai. Yuk urang kawitan ya. Nah, sajak teh nyaeta salah sahiji karya sastra nu mangrupa ebrehan tina sikap, jiwa jeung ekspresi pangarang. Sajak teh mangrupa ebrehan pikiran jeung rarasaan tina hasil ngimpleng atau refleksi pangarang penulis anu ngagunakeun bahasa anu munel tur pepel. Nah, sajak salah sahiji wanda puisi atawa wangun ugeran anu teu pasti kauger ku patokan wangunanana. Janten Ananda barudak sajak teh bahasa Indonesia teh nyaeta puisi nya, janten sapertos puisi sajak teh. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada puisi, kalau dalam bahasa Sunda ada sajak. Nah, di dia karya sastra sajak teh ungkapan ebrehan teh ungkapan tina sikap ya, sikap yang membuat puisi anu ngadamel sajak. Janten sajak teh teu kaiket ku aturan sabaraha baik sabaraha naon teu, jadi bebas tah dina ieu ge teu kaiket ku ugeran aturan, janten teu aya patokan wangunanana. Tah eta sajak teh nya artosna. Nah, unsur-unsur jero sajak teh naon? Aya opat, aya 5. Unsur-unsur jero sajaknya teh kahiji aya tema. Nah, jadi sajak teh aya temana. Tema teh pikiran pokok pangarang dina eta sajak. Nu kadua nada. Sikap pangarang karena eta karyana. Sikapna kumaha sikapna nada teh ya. Rasa teh sikap urang nu maca karya. Sikap urang ya sebagai yang membaca bagaimana rasanya, sedih, senang atau apa. Nu kaopat amanat. Naon amanat teh? Amanat teh nyaeta maksud anu rek ditepikeun ku pangarang. Pesan ya, sapertos pesan amanat teh. Pami di bahasa Indonesia mah puisi aya pesan. Naon pedasana? Tah nu kalima naon? Nu kalima teh nyaeta makna, arti, konotasi jeung denotasi ya, arti yang anu sabenerna jeung anu teu sabenerna, arti sabenerna jeung teu sabenerna. Ieu untuk sajaknya aya 5. Nah, hal anu kudu diperhatikeun dina masa sajak teh aya sabaraha hiji? Aya 4. Kahiji naon nu kudu diperhatikeun? Lenyepan ya, resapi. Nah, lenyepan saacan masa sajak teh teu leuman, baca heula naon eusi sajak teh, rasana, lagamna, nadana, kumaha macana jeung sajabana, eta lenyepan. Tanu kadua nyaeta wirahma. Naon wirahma teh? Wirahma teh nyaeta anca gancangna dina maca sajak. Jadi cepat lambatnya ketika membaca sajak wirahma. Nah, anu katilu vokal. Vokal teh suara. Patalina jeung sora urang, lapalna, intonasi, bentes henteuna dina ngucapkeun kecapna, jelasna, eta vokalna. Jadi dinilai nu sajak teh. Nu kaopat nyaeta nada jeung rasa. Patalina jeung sikap urang kana karyana dina maca sajak ya. Ekspresi kita, ekspresi urang nuju maca sajak diperhatoskeun, harus eta wajibnya kedah. Tah eta aya 4 nya, 1 2 3 4.
Tah ayeuna tengetan sajak ieu regepkeun cara macana anu dicontohan ku aya Bunda Guru. Nah, sakedap. Ieu aya judulna Leuweung ku Dwi Intan Rusmana. Contoh nanya dangukeun ya. Di leuweung loba tatangkalan. Tangkal pines jati jeung nuliana. Ngabaris ti landeuh ka puncak. Beuki luhur, beuki leutik katingalna. Di leuweung loba sasatoan. Manuk-manuk tinggeleber bari recet ti sarada. Monyet-monyet tinggulantung na tatangkalan. Kitu deui sasatoan liana. Sadaya baretaheun di leuweung. Kitu endahna leuweung. Nah, ieu contoh karya sajak anu dijieun ditulis ku dikarang ku Dwi Intan Rusmana. Nah, tau paratukeun tah ke diulang-ulang ku hidupnya di bumi. Tah pek ayeuna hidup maca sajak nu tadi ku aya dicontohkeun sok diulang-ulang sangkan hidup nepi ka apal lagam atau sorana nya. Sapertos maca puisi nya hidup biasa ya, mudah-mudahan. Tah pancen tugas dina poe ieu nya eta ngajawab patarosan. Nu kahiji naon anu dicaritakeun dina sajak di luhur teh. Nu kadua tangkal naon wae nu disebut dina eta sajak. Nu katilu kumaha gambaran ngeunaan kayaan tatangkalan. Kaopat naon anu dimaksud beuki luhur beuki leutik katinggalna. Kalima naon deui nu disebutkeun dina sajak salian tatangkalan. Tah jawab we sampai nomor 5 nya A B C D E F G H I J nama teu kedah janten 5 nu ku hidup dikerjakeun. Tah kitu nya artos ieu ge aya dina buku paket. Mangga ku hidup dibuka buku paketna. Tah sakitu materi dina poe ieu nyaeta ngeunaan sajak ya, ngaregepkeun sajak nu tadi ku dicontohkeun mangga ku hidup dicontohkeun. Terus kerjakan latihanana. Insyaallah pertemuan minggu depan atau minggu payun urang praktek maca sajak ini ti ayeuna hidup latihan. Hatur nuhun kana paratosanana. Mudah-mudahan materi ieu seueur manfaatna kanggo urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.